Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa uliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususun ila ruhi Syaikhul Qadir Ajilani wa ususun ila ruhi Syekh Burhanuddin Islam Az-Zarnuji Wususon laruhi Bapak Ibad Badru Jaman bin Aki Jamil. Wususon ilaruhi Kiai Haji Nanawawi bin Syafi'i. Wususon laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunji. Usulim wa furu'in wa silsilatihim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna nyaeta kitab Ta'lim Muta'lim. Anu aya kitab koskieuna buka halaman 9. Anu bag kitab kuningna mangga anu aya kitab kuningna halaman sabaranya kitab kuningna teh halaman 5 mun teu lepat mah. Pasun biniyati fi hali ta'lumi ieu nya. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Biniyati anu tetep dina mertelakeun niat fi hali ta'lumi dina tingkahna ngaji atawa dina tingkahna belajar. Dina tingkahna ngaji. Jadi orang teh ngaji teh kudu boga niat gitu. Niatna kos kumaha? Sumalabudatul itu menang teu lahu eta tetep ka ieu ta'allum. Ka ieu jam anu ngaji minan niati tina niat fi zamani ta'allumil ilmi dina neangan ilmu. Dina waktu keur neangan ilmu. Idzin niatu karena sanyanyana ari niat hiya eta ari ieu niat al aslu eta pokok. Pijamiil ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah. Liqaulihi alaihi sholatu wassalam. Liqaulihi karena aya dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniat. Innamal amalu sanyanyana pirang-pirang amal biniati eta tetep palawan niat. Hadisun ariya hadis sahihun eta anu sahih. Jadi innamal a'malu biniat. Setiap pagawean ge kumaha niatna. Lamun niatna bagus jadi amal akhirat, lamun niatna goreng sok sanajan eta amal akhirat jadi amal dunia. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sareng katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulillahi anu jadi utusan Allah. Kam loba saur Kangjeng Nabi min amalin tina amal yatasawwaru anu rupana ieu amal teh bisurati amali dunia eta amal dunia. Wayasiru jeung jadi ieu amal bihusni niati ku sabab alusna niat min a'malil akhirati eta tetep jadi amal akhirat. Jadi loba amalna mah pagawean dunia gitu hubungan pautna jeung ibadah. Ku sabab niatna bagus eta pagawean teh jadi amal akhirat. Contona naon digawe teh pantet teh amal dunia lain amal akhirat. Da amal akhirat mah sapertikeun salat, ngaji Quran, puasa, sedekah, munggah haji ka Baitullah kanu mampu tah. Atawa wiridan teh amal akhirat. Aya amal duniawan digawe ku sabab niatna alus, urang digawe teh supaya urang boga tempat anu bagus keur ibadah anu tenang kitu niatna teh. Misalkeun atawa kus urang digawe teh supaya boga uang, lamun orang boga uang kayak uang nanek disedekahkeun ka batur sebagian misalkeun. Atawa urang ku digawe ieu teh supaya bisa ngabantu orang lain, bisa mereka kolot misalkeun. Tah eta teh amal dunia ku sabab ku urang diniatan memeh mangkat digawe teh ku niat anu bagus eta amal dunia teh jadi amal akhirat. Gitu contohnya teh. Jadi innamal a'malu biniat.
Wakam jeung loba min amalin tina amal yatasawaru anu rupana ieu amal teh bisurati amalil akhirati eta rupana amal akhirat. Sumaya siru tuluy jadi ieu amal min amali dunia jadi tina amal dunia bisu niati ku sabab gorengna niat. Aya oge amalna teh amal akhirat tetapi jadi amal dunia ku sabab gorengna niat. Naon contona? Contona sapertikeun naonnya sodako gitu tah dikana di videokeun disebar-sebarkeun tah urang teh aya niat tina hate teh hayang katempo ku batur ria ngaranna eta teh amal akhirat pagawean-pagawean keur di akhirat sodako kitu teh amal jariah teh tetapi ku sabab aya niat hayang katempo ku batur ku gorengna niat eta amal teh jadi amal dunia henteu jadi amal akhirat kosong akhiratna mah nol. Jadi amal dunia we katempo ku jalma hungkul gitu contoh kecilna teh. Atawa ka masjid urang hayang katempo ku batur lain niat berjamaah ka masjid teh hayang katempo ku batur hayang katempo rajin. Eta amal akhirat jadi amal dunia. Wayan bagi jeung mistinon ayanu yayan niat saha muta'allimu jalma anu ngaji bitolabil ilmi kalawan niat neangan ilmu ridaullahi karena ridona Gusti Allah Ta'ala. Jadi kudu niat urang teh lamun keur ngaji kieu teh niat hayang menang ridona Gusti Allah Ta'ala. Wadarul akhirati jeung hayang menang desana akhirat atau kabagjaan akhirat atau nagarana akhirat. Wa izala jahli atau niat ngaleungitkeun kabodohan an nafsihi ti awakna itu si jalma. Wa ansairil juhali jeung tina sakagarina pirang-pirang jalma anu bodoh. Wa hiya adini jeung niat kana ngahirup-hirup agama. Wa ibqa al islami jeung niat kana netepkeun agama Islam. Paina baqa al islami mangka sanyana tetepna ieu agama Islam teh bil ilmi eta tetep ku ilmu. Lamun eueuh elmuna para ulama Islam teh di Indonesia geus anjur-anjuran gitu. Mun eueuh mah wali songo moal nangtung, lamun eueuh mah ilmu wali songo moal nangtung gitu tah. Contona teh agama Islam di negara Indonesia tetep ku ilmu temetepna agama teh. Walayasihu jeung teu sah naon az-zuhdu juhud hartina tapa ti dunia sepi ti dunia henteu mikaresep dunia henteu sah ieu juhud wa taqwa jeung takwa ma'al jahli sartana bodoh. Jadi juhud jeung takwa teh menjalankan segala perintahnya menjauhi segala larangannya teh kudu dibarengan jeung ilmu teu meunang bodoh mata kudu ngaji kudu daek ngararaji gitu. Kumamang disadiakeun ngaji dina YouTube ari hoream ka pangaosan mah. Wa angsya dasami wae penting urang niat nak namal amalu biniat tadi oge gitu. Wa angsyada sareng ngaluarkeun syiiran saha Syekhul Imam Syekh Imam Al-Ajalu anu agung Burhanuddin tegasna Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayati anu ngagaduhan kitab hidayah syi'ron kana siran libadi yang tetap yasiran ti sawarena pirang-pirang ulama loba. Fasadun kabirun alimun muttahatiku wa akbaru minhu jahilun muttanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi mafidinihi yatamasaku. Bahar Kamil. Fasadun ari karuksakan kabirun anu gede ieu pasad alimun jalma anu nyaho mutahat jalma anu alim jalma anu berilmu mutahatiku anu migawe dosa bari kandal kulit banget. Jadi jalma teh jalma berilmu ngarti kana agama mah tapi ayo wae ngalakonan dosa. Eta teh karuksakan anu gede. Wa akbaru jeung leuwih gede karuksakan minhu tibatan ieu alimun mutahatiku saha jahilun jalma anu bodoh mutanasiku anu gawe ibadah ieu si jalma leuwih parah deui
leuwih gede deui karuksakanana jalma anu bodoh gawe ibadah. Jalma anu teu nyaho kana ilmu ibadah manehna ibadah, teu nyaho ilmuna ibadah wae. Tapi teu nyaho ilmu mu ngaji eta leuwih parah. Tibatan jalma anu ngaji ngagawean dosa wae. Huma ari anu dua teh tegasna alimun mutahatik jeung jahilun mutanasik teh fitnatun eta fitnah fil alamina di ieu alam. Azimatun fitnahna teh anu gede. Fitnah liman pikeun jalma bihima anu netegenan ieu si jalma ka alimun mutahatikun jeung jahilun mutanasik fi dinihi dina agamana ieu si jalma. Ya tamassaku anu gawe ibadah ya si jalma. Jadi jalma anu teu nyaho kana elmuna gitu kan. Menang elmuna teh duka ti mana, duka ti Google, duka ti mana teu puguh jurusanana guruna gitu tah. Teu nyaho dasarna ilmu manehna tetegenan ka jalma anu kararitu tah eta teh bakal jadi fitnah gede gitu tah. Lamun ayeuna jalma-jalma nuturkeun ka jalma anu bodoh teu nyaho kana ilmuna tapi gawe ibadah, atawa nuturkeun jalma anu berilmu tapi manehna kae rami gawe maksiat wae, geus katempo kurang kasaksian misalkan ka urang gawe maksiat wae, atawa migawe doraka wae atawa goreng batur wae. Wayanwi sakitu nya wallahu alam bissawab.